Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi bade ngadongeng kuda Hade Budi. Aya maung keur mah geus kolot katambah gering. Ngalungsar ka handap tangkai kai bari gegerungan. Sato-sato nu kungsi menang kanyeri ti manehna nyarumput ngariung di hareupeun maungna keur ngagerungan teu. Ceuk munding, ah sia make gegerungan rek nyabut ka saha, moal aya anu nyaaheun ka sia mah sato jahat. Munding ngomongna kitu bari ngagadil maung nu keur gegerungan. Nempo kalakuan munding kitu sakabeh sato nu harita aya di dinya sareuri eukeuy-eukeuyan. Kabeh sato anu aya di dinya ngaheureuikeun maung nu keur sakarat kajaba sakadang kuda. Nempo sato sejen ngalembiran teh manehna mah ukur gogodeg ceuk domba. Kunaon sakadang kuda kalah gogodeg kitu, lain tejeh tah si belang teh ku sampean, lain baheula si boleh ditekuk tembal kuda. Kaula mah lain teu ngewa kanu kalakuan mang teh ngan waktu ieu kaayanana ngira pernah meunah manehna teh keur sakarat. Sakadang deui oge paeh kuda mah sato nu keur sakarat teh ulah diheureuikeun kitu. Meunah ceuk batur teh ngarajaeun aya kawani ka anu keur sakarat. Sengger ngadangeun omongan kuda kitu, sakur sato anu aya di dinya jempe sarta pating laleos ka leuweung deui. Sekian, makasih. Assalamualaikum.